Tuh, dia mah pun. Coba bawang nak kareri. Kiraha gitu mah. Ini cita-cita mah yang kawin. Ayo, kedai gede bae. Tuh, Ipah. Kiraha manehku kami kakawin. Cita-cita mah kawin bulan enak. Budak ngebogaan budak sebulan tilu tuh aya satahuna pun loba. Aduh Gusti tiba si bapak medit deui nage bebeja sieun teu bebeja kumaha bawang drede ge sia ulahan leutik bae mugus aing ge nu melakna leutik bae teu gede-gede. Ngalamun bae. Enggak. Ieu teh sia ngajual aing. Naon yo? Sia teh simana? Ngari pesan bebenangan ieu. Jadi kunaon sia ieu? Ngalamun bae. Lain magera pupukan naon ieu kuan ieu. Bungkus kareri bae. Ieu mah dicampurna jeung cai, tereh kegalede. Karena ieu aya kawin. Ajo Kanyawan lah bebeja isin, teu bebeja kumaha. atuh sia mapan kolot sia boga kebon, atuh naon bae nu dijual cabe aya, bawang aya ieu. Atuh diborongkeun meureun lumayan jat nu sugan di sia di mah. Boga sautak-setik nu bapak sia. Pan kanyawan, bapak aing membeli. Ya. Keur sakola ge lain aing mulungan cabe jeung ngabayaya meuli buku. Meureun sugan bae aya kolot mah boga teuneuna naon bisa dijual. Aju ieu saparona jual ku sia pake ngawin jeung si eta. Si Ipah Atuh heuh. nyahonya, tapi nak kieu bae kai piraku aing kudu ngajual mitoha mah. Ma Calon edan mitoha meureun. dijual gitu. Goblok meureun ulah dak. Aing diingat can meunang-meunang ieu. Mending urang ngopi ulah di saung. Aing mau kopi mah dina karung ya, can dipinyuh doang ieu. Caina aya. Aya teh di tukang leher bae yuk. Bising sia anu nyuh kopi caina eueuh. Aya di gampang ayo. Iya, rinangan juku can menang-menang kieu. Caina ge juput ka sawah batur. Geus jatuh dilamunkeun cebang hayang kawin ieu, engke ge geus wancina mah kawin, timang kawin. Kumaha teu dilamunkeun nak sama budak si Pendol jeung si Arif ngaledek bae. Udah pun bae mun sing salah aing nya heula mah sia mah baheula mah kalau aing mah miara bebek naon ku aing dijual ke bebeja heula. Bebeja mah aya nu maling kitu. Aing mah kitu ke bonus sia, mun koret-koret mah kolot sia. Kumaha eta? Ya. Kanyahoan. Matak setruk lah nu aya bapak aing. Mah kan beureunan bapak sia mah boga dua kebona. Di mana? Kanuna tarangna naon? Jalan-jalan beureunan. Sakitu ge miara kebon mah loba aja. Loba teuing. Lieur kopi-kopi acan, kopi tinggal gelasna, piraku kudu gelasna mah digelong. Mun geus nya da aing ieu arican bebenangan ieu geus murid. Ngegerang arit bae jojong we di dieu nya. Bapak aing aya beroan. Heeh. Mun panggil mun teh ka dia gusur. Heeh, cat. Haro, Ipah. Lah aing mending gerak ke kebon. Jangan seburit bising anak aing keur ngalamun. Jaboga kahayang. Da iya bapana si Ajat mah. Ah, pengbejaan ya. Mang, keur naon? Ranong si Ajat ya. Si Ajat mah biri di tutung ngalamun bae hangeun kawin. Urang dibejaan di tah ngajual kebon nu hiji. Da hayang kawin manehna, mending geura jual bae mangga eta cek ieu mah. Da kebonna dua jeung na dua nu hiji teh ka urus. Kebon anu mana? Atuh pan beureunan mah mang boga dua kebonna. Ngan hiji kebona ge. Dua cek ieu mah. Hiji anu mana deui pan teu boga deui. Atuh pan dua bae mang mun cek ieu mah jual da eta. Anu mana? Anu eta. Dol, itu aja tetap jadi itu tuh. Ngalamun itu pas nawa. Kira nang kawin. Yang kan orang. Gila. Ngalamun sianya hayang kawin. Saya udah mau kawin. Bapak siang beda koret. Mending
mendingan jual beta kebon bapak sia ke bapak ai. Aju sia kawin jeung bebek. Siang sini aing tibang hayang kawin. Hai balik sih aja aing. Mukbang. Dua jeung dua nu hiji teh ka urus. Kebon anu mana? Atuh pan beureunan mah mangga dua kebonna. Ngan hiji kebona ge. Dua cek ieu mah. Hiji anu mana dua. deui pan teu boga deui. Atuh pan dua mah emang mun cek mah jual da eta. Anu mana? Anu eta tah. Ai siang sini aing tibang hayang kawin. Hai balik sih aja aing. Mukbang. Kawin, Pak. Rehe amat. Eta masih aja teu ngalamun bae Lin. Lah. Op, kelihatan semua itu anak-anak.